Kunaon? Udah tawon lah. Aduh, ripuh. Mandak. Yut. Mandakna lamun jadi jalma ulah sok ngeyel, ulah sok nyanyawanan. Yo, Kang. Sehat, Kang. Allah, pinjam gantar. Aya naon? Itu ayah sarang tawon mang kan tempat lin berdak pur kabarudak. Atuh ulah sok gagabak geus mending keneh kanu alina. Geus buru. Naon ahlina saha? Ya alina damkar. Eta mah bagian ieu pemadam kebakaran. Bejaan teh ngeyel. Ai di bejaan sok aya merek kedoangna. Nantikan gantar ya. Aduh, Ain. Kunaon? udah tawon lah. Aduh, ripuh. Mandak. Yut. Mandakna lamun jadi jalma ulah sok ngeyel, ulah sok nyanyawanan. Udah apal pikiran mah udang tebal make celana we nyeureut mah baru gede wana. Jual nyerit kana naon. Si eta yang ripuh. Ya, mandak tadi di bejaan ku mama akang teh ulah sok merak kadawang. Lamun ayeuna aya sensiridan gitu sama daya tawon nyiruan, bisa bebeja ka damkar. Ada bukan bagian kahuluan atuh. Nah, ulah salah. Ayeuna mah damkar di Kabupaten Ciamis teh kahiji penanggulangan, penyelamatan, jeung pemadaman. Jadi sarupaning ayeuna aya sato galak bisa ku pemadam kebakaran. Udah bingung ngomong bebejana kumaha ke mana. Gampang, tinggal telepon ka hiji-hiji dua. Pulsaan mah tuh. Da teu kudu make pulsa, atuh telepon ka hiji-hiji dua mah langsung ditarima. Bang, kurang malingga. Geus nyututan lalinu ya balik kurang mah. Nya mendak teu mimiti ayeuna mah wayahna ulah sok mereka doang. Ulah sok ngeyel. Atuh bejaan nu sajen mah nya. Nya, Saya bisa juga urang ya. Jing, sing sehat. Linu aing ge. Kita para wargi di Tatargaluh Kabupaten Ciamis pilih ayeuna aya urang di lembur sapertos sato galak teras ayeuna pemadam kebakaran siap tiasa dikoling ka hiji-hiji dua langsung.